banglus lampahipun Prabu Gunayitma ngawang-awang maksad ngajugjug ka nagara Dwarawati ancamanana mastaka Prabu Batara Kresna anu bakal jadi tumal di negara Karangkensana anu nuju ka Tarajang Payaki. Oge ieu utusanana Patih Kalamaya oge Senopati oge sedanten ulah dia balantam tamangaleut ngeukeing banalit gemat-gemat nyatang pinang. Matu alas mancing alas ngajugjug ka pasantren tutugan Gunung Parasu. Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna upami ngaraos kesanga mahjo mantara lajeng turun ka bumi aprak-aprakan rungkun diapruk nubala diaprak itu kayanana Prabu Batara Kresna teh sasat nuju milarian Arjuna panengah Panawa anu teu aya ti amarta. Nyuk-curuk suku Gunung Mapailuang anu jungkrang dalam tik pasir lungkawing nete akar ngeming jangkar. Metu alas mancing alas. Bari disarengan ku jeritna batin muntang-muntang kanu kagungan meredih kana asihna Gusti. Supados Arjuna panengah Panawa tiasa enggal kapenah. Halu mampa. Panengah Panawa. Yayi. Nah hati mana atuh Yi? Asanogen sang hirup sok ngomong upama ngudagkeun kana kanyataan paripaos akang jeung rayi parantos ngawangun loro-loroning tunggal leuh upama genilan huruf belir upama kembang lan sarita genikna Kresna hurube pranyata Arjuna kembangin Narayana sarina Dananjaya di mana atuh Yayi? Laju kalarasani Prabu Batara Kresna di hiji tempat menakan hiji tangkakai anu liuh dauna lajeng ngareureuhkeun tina kacape lumampahna bari ngarasakeun hiliwirna angin gunung anu nyecep tiis
kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ngahulang ngaraga meneng lohok mangkadu bari ngemutan ka ingkang rayi Arjuna panengah Pandawa nu teu aya undirahan dika kadang ingsun Yayi Arjuna panengahing Pandawa memang anjeun teh geus teu bisa ditolak deui dulur akang oge akang geus ngawangun loro-loro ning tunggal tapi kunaon atuh ayeuna teu aya akang asa nogen sang Yayi tuasa kana paangang sasat hiup teu wasa kudu paangang akang jeung rayi mudah-mudahan we tiasa kapenah ku akang dina waktu anu caket ieu barang Sang Nalendra nuju raos ngarasakeun nikmatna kiliwirna angin bari ngalamun sapratane pun aya nu kakalayangan di satengahing gekana wiyati pranyata Prabu Gondayitma saking negara kang kesat mawas pada merah katon pada tumarangana sumuruk di megawelu hanya celam di mega malah nganci bisa japani Ari diri hayang geura panggih jeung si Kresna tapi ya nafsu piraki anu ngancik dina ati bat hayang geura tepung jeung panutan kalbu bebene pamepes hate bebeureuh anu geus maneuh jungjunan kalbu nu Dewi Pujastuti lamun diparengkeun teh masirah Batara Kresna beunang balik ka nagara kinartina ancaman panyakit bari kula oleng panganten sono temenan di mana kula oleng panganten hayang dihibur ku grup Komar deui hiji-hiji anu bisa ngahibur kana hate kula di mana hayang seuri eta pelawak kokota Komar hayang dihibur ku korma lain ku korma tapi Komar kawan iya nah belah mana ieu nagara Dwarawati anu ngaran Batara Kresna aing teu sudi lamun di dunya ieu aya jalma anu boga gelar Batara sabab eta anu bakal jadi gangguan ekaman kana maksud kula
Cek basa legeg mah saingan berat ya. Iya. Ngomong kula luar tina tetekon. Iya. Mam kana Keun bae jurina geus di akhirat. Iya. Barang ieu Prabu Gondayit mak ningali kahanap aya anu ngaburi nyai kana socana hiji cahaya ti handap. Si horeng ieu teh berlian anu diange ku Batara Kresna anu kasorot ku panon poe malik kaluhur cahayana katingali ku Gondayit mah. Ayo. Boa-boa itu dihandap aya merah dalima. Tieta leuweung aya cahaya anu nyorot kaluhur boa eta pimilikeun kula. Sugan wae ceuk beja cenah lamun mibana eta merah dalima. Kula bakal leuwih nanjung hirup. Cenah mah lamun asli merah dalima diancromkeun kana cai eta cai bakal beureum. Tapi da kaula masarajan can nya ka eta merah dalima tapi beungeut kula geus beureum ti heula. merah ngajadi Atuh sugan wae lamun kaula ngamili eta merah dalima beungeut kaula leuwih beureum. Sugan kapimilih eta merah dalima deudeuh. Disampurkeun ku kula Haket tenera kasrano ingkang samya kasrano satengah king Allah ya kasebelah ya kabina-bina teuing sugan aing merah dalima geuning aya jelema hideung kabina-bina katipu nah cahaya naon bieu nu nyorot kaluhur saha anjeun ladal penggawa ya ngareureuwas anjeun saha ngaran anjeun anu di mana naon maksud pangna datang hareupeun kaula boa-boa ieu jelema ti Australia ti Afrika boa ieu teh pemain bola ti Cameron meuni hideung cakeuteuh kieu jelema saha ngaran maneh sabalikna anu leuwih ti heula kaula nanya atuh anjeun anu kudu ngajawab saha ya ngaran kula Gondayit mah sugan kaula gogorolongan jelema hideung cakeuteuh ngabodor hareupeun komar teh nyari pisan ngalalebar maneh sarua jeung dagang kulkas ngaran kula Gondayit mah kaula raja gagah ti nagara Karang Kencana Gondayit mah nah aya raja apruk-aprukan kieu ya raja oge ieu mah loba pangabutuh
kula raja loba tutupen sabab kula di lemur tutup lobang gali lobang saha ajeun bisi anjeun teh apa ngarang kaula teh Batara Kresna saha ngaran kula Batara Kresna iya Kresna mana maneh kaula ti nagara Dwarwati kaula teh salaku raja di negara Dwarwati Prabu Gonayit mah barang ngadangu yen ieu teh Kresna bengah nu taya papadana bengah Amarwata Suta bengah Amarwata Suta bengah kagiri-giri lagi tenera ya aningali bengah kagiri-giri ieu pisan anu kukula di teangan syukur bagja kumayangan kula dina waktu ayeuna Kresna kula lunta ti nagara maksud jeung tujuan teh hayang panggih jeung anjeun Kresna ayeuna bagja kula papanggih jeung Andika sabenerna kula dina waktu ayeuna pisan kaula aya perlu ka anjeun Kresna aya maksud ka anjeun Kresna kula lunta ti nagara memerlukeun anjeun Kresna sabab di negara kaula teh keur katarajang panyakit rakyatna gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore rupa-rupa panyakit muntaber kanker liver puguh mah nu budug loba gitu sabenerna Kresna kula lunta ti nagara kaula salaku raja anu kudu tanggung jawab karena keselamatan negara jeung bangsana bisa eta penyakit leungit wabah ilang tapi kula kudu numalan eta negara kudu ngaruang sirah jelema anu ngaran Batara Kresna ayeuna panggih kula bagja ya syukur lamun eta sirah dibikeun dek ditek-tek ku kaula anjeun mah keun digentian ku sirah domba asal sirah anjeun kadiekeun Kresna wayahna ieu teh naon anjeun teh nyarita teh banyol apa naon ieu teh ya kula lain ocon pasana kancing we teh kaula teh lain sato tapi manusia ya da sato ge loba di ditu mah Kresna butuh sote ku sirah anjeun dek dibikeun apa moal Sang Nalendra Prabu Batara Kresna keur mah nuju kaayaan bingung teu mangeh tungtung susah manah teh sudahna katurug-turug aya manusia model kieu maklum sanajan bari Batara da puguh manusia ngaran-ngaran manusia teu cicing dina hiji martabat tetep kakenaan ku owah gingsir musia nafsuna Kresna nyeredkeun getih kana mastaka anu tengahna poho kana tengah wadi panyar talelo mawawar panyar ale
Kresna nafsu kang kabila gila wis kena dihimpin asti tersayang wis kena dihimpin asti kersayang abong kena letah tetulangan bibir tadi wengku abong kena wujudi awak buta diri terahing reseksi ngomong sakat cumplang sakat sampling sakarap ingsun ngomong teh ya eta panon petet dipake amak meni buburi lengan eta jiga banar sapatu jika serip kabina-bina ya Kresna tong popolotot maneh molotot dianggap lucu ku kaula maneh eta mulak sangking legek maneh dianggap cucu ku kaula lucu dianggap nong abong dedem ada dibikin apa mua eta sirah maneh Kresna gondayit ba iya pula lamun nya maneh lalaki langit atawa lalaki anu pinuh ku pangarti lalaki anu pinuh ku ilmu jemar ku panalar lalaki langit totosan bujana kulit sobat-sobat urang pada aku begalan pati adu telu ampar tiga urang padanya kalau sabuk bilang tatu iya Kresna apa kon wani marang aku bangsa ora wani dening apa kula nang kowe lamang maju aku aja bangsa
eta jelema leutik-leutik kepretna nepi ka peureus naker kepretna tepi ka kena cukang irung bangsat tepi ka aing ngucur getih tina ceuli tina irung bangsat rasakeun kesajahan